olahraga namanya imun kuat bisa kudu olahraga kumaha artinya udah bisa na olahraga nangan gelut tuh gue sugan aya nu ngalewat lah dia main olahraga heula fisik yeuh main sikat main kesang yeuh wah kebeneran aya nu ngalewat woi ka dieu Enon mang aya naon kurang olahraga heula ame sehat atuh mang ieu rek ka mana urang olahraga heula astagfirullah diajak olahraga kakak ini aduh tulungan euy tadi urang digebugan tah jadi kieu dah carana main game kuring teh mana bono da astagfirullahaladzim udah di dekat tuh karena nyuruh kieu alah ini genyur kieu ka di usaha si maman tiga teuing maman preman kampung main teungeun teuing ayo serbu ayo aduh hewa cicing naik we walah ngobal hati dirinya disangkanya sieun urang teh nyaho jago silat Mak, aya naon eta teh? Itu preman disiksa ku warga. Copetkeun bae mah. Copet mah siksa lah. Copet ieu. Copet. Bu, aya copet tuh di copet wah kulit tenggelam buah warga. Otot. wah copet A few moments later. Nyeri kieu euy. Siksaan keluarga. Tega warga teh ka saya. Gengsi atuh abi teh preman kieu. Ieu mah carana kali mah RT atuh. Beja heula RT RT. Waalaikumsalam. Aduh. Beneran, Man? Kieu, Pak RT. Iya. Anggeus lah, dijero. Baru kieu. Aduh, atuh ieu harus bahaya, diuk. Tong diluhur ke gubernur yang. Anggar Pak RT mah ya awewe ditah di luhur, saya di bawah. Ayo naon? Kieu Pak RT. Saya teh jual di gebugan. Aha. Kan saya teh kieu nonton YouTube. Ningali Covid, cek di YouTube teh nah. Kudu olahraga. Kudu loba minum. Ame sehat. Ya saya teh olahraga. Nah, abi kan nyawa sorangan, teh olahragana bisa nangan gelut unggul. Terus eta hubunganna naon? Ku abi teh sikatan nu ngalewat. Tonyokan. Jadi didinya rek laporan. Oh, itu udah disiksa keluarga kelobaan deh. Nyeri hati abi mah aslinya. Ya. Kieu. Kami mah selaku RT yang taat asas dan taat aturan harus semuanya harus sesuai dengan STNK. Nyata syarat dan ketentuan berlaku di mana 1 kali 24 jam harus bayar uang kas. Baru laporannya bisa kami proses, bisa kami terima. Lu jadi masalah. Didinya mah berkasus ya teh. Aduh, Pak RT tega. Nyatu langgung eta mah. RT. Kumaha biasa di
lawan kos kieu. Eta saya laporan diterima, siap Bu, kami ditindaklanjuti. Tah eta baru RT saya. Tinggal kita runyaran Nyot, mata Pada jalur kieu. kami canakeun ieu nya kopinya sakedapnya. Nya nya atuh bae. Panjayakeun heula sakedap ke lah. Ganti we tukar kieu. Man. Kemana mangkluk teh? Geus dibawakeun bala-bala jeung kopi. Aduh. Bae da boga ieu. Rasaan tadi mah pahlawan proklamasi. Nah, ieu jadi era perjuangan deui.